lampu pion. Sim, hajar Sim. Terus. Kunaon dulu? Duh, kau Sim kenapa? Kernaon sih jangan kehead. Iya bang, layangan bang, lumayan bang. Aduh, si Kosim cilaka mah. Kunaon ulang-ulang gitu mana teh? Keur bingung ku Bukos. Boga hutang puasa. Geus hampir 1 tahun encan dikodoan. Dosa tuh nya. Ya dosa tuh. Marodel ai maneh. Kos. Naon? Boga duit tuh 50.000 mah. Can beli beas nginjem lah. Utang ka Gusti Allah ge can dibayar kumu ka dewek. Lieur mah emang nurah. Ayo masalah caritana tuh dah. Kunaon, Mak? Iya si Pace gugup ngeluwekeun kolot. Coba leungit duit 200.000 di tiang polisi. Coba motor mogok kudu ngadorong. Coba kudu ngapalkeun Pancasila coba. Nyawa teh salah deui. Murah tuh mak. Gandeng mana ya? Karet ge maca Pancasila jeung duit 200.000. Ya Nur mah saminggu sakali nya kudu mayar duit, nya kudu maca Pancasila sok. Oh eta mah maneh boga hutang ka Bang Emok. Gandeng bau sumur. Kebeneran. Nah, lu kamari nipu. Wah nu kamari. Heeh eta teh pohon can kabere nyaunguna. Sok lah ka dieu lagi heula. Nah, ngajak diuk wae, buah nipu deui mah nya. Wah, kan mayar nu kamari. Heeh. Eta teh ilmu teh ya. Ayeuna abek ngahilian duit ke Pace, boga teu 100.000 we. Oh, bawa duit mah tuh 100.000. Heeh. Ah, loba teuing mah euy, jerona. Kayak ditipu deui ai. Teu teh mayar jeung Pace, tapi kiranya duit nu 100.000 na di ditu. Di mana? Teu ke di bawah lah ka di heula, ka di dieu nya. Dagon di dieu nya. Boleh lihat teuing. Kemana bro? Teu kuat teh yang modal ieu teh mules euy. Kan digerasak gede kayak perlu ya brolen. Rusuh mules yang modal. Aduh berat tuh dia. Aduh, rusuh yang modal teu kuat. Duh, ayo obroleun kudu. Kede lah yang rusuh yang modal aduh ayeuna. Ukuran duit bari teukeun we teh. Kede lah rusuh. Nih. Goblok dah. Ayo we jeung mata caduk jeung hangit caduk teh. Aduh. Unsak buluan dulu mah demi hiji nipu, hiji mere caduk. Nasib. Duh, parah salah aing ngomong batur ulin. Tuh. Tidak layangan euy. Layangan euy. Diduitkeun dua ka udah. Kernaon sih jangan kehead. Iya bang, layangan bang, lumayan lupa. Layangan eta bisi para lae kana buahna turun babawa sih teh. Bang, kira bang. Sok turun. Balik bang. Goblok anjing goblok. Bang. Mana ieu?
Sama nih, kurang pace mah. Kita ke poho. Maksud salah. Jangan ingatan kieu euy. Gitu bang. Nyeri ah. Ingatan euy euy. Jangan ku anya. Ke saya. Kurang bos maneh. Oh, aku tak ingat. Mun ah. Pecetan urang. Mun mangga. Yuk. Pecetan ya. Oh, yang mana ah? Nah, ya. Oh, mun ah. Alah, si Pace ngarajaki itu euy. Mang Kosim ladai kanan kita mencetan. Bobo hilang ingatan. Bebe jaheula ka si emak ini. Kasih emak. Oh nya sakabeneran teh. Nanya dulu teh. Ari obat hilang ingatan naon? Hilang ingatan? Di mana? Alah aya we. Make nanya di mana teh mah? Hilang ingatan nak katabrak, katingang, atau labuh. Aduh, katingang teh. Biasana mada alamun misalkeun anu hilang ingatan katingang, tingang deui sirahna. Oh nya atuh ari kitu mah. Yang geus atuh, dulu ek ini teh nya. Duduk. Saha nu katingang? Alah, engke we lah. Kunaon dulu mana teh labuh? Duh, nya mah Mang Kosim cilaka. Duh, adi urang cilaka. Aduh, coba can kawin deui. Can kawin deui maksudna teh. Di mana cilakana? Alah, si emak mikiran can kawin deui. Tuh di ditu katinggang mah. Alah, katinggal kunaon deui? Gua tempo lah. Tuh mak, Mang Kosim teh. Alah, nah jika keur mencetan si Pace geuningan dulu. Nya puguh, siga nama hilang ingatan mak. Hayu ah ka ditu. Ayo tuh. Yuk. Kenaonan Kosim maneh mencetan si Pace. Ah, ayo teh saha? Ah, iya sih musuh nu sabenerna teh. Si Kasim. Oh, siap ah. Naonan maneh ka dieu? Kenaonan maneh kos tau ce. Aik sana itu. Halik siap. Wah, bahaya ieu mah kudu disadarkeun. Tah inget teh Nurnya kudu ditakol tapi bingung upana kolna ieu teh. Cobaan ah ya emer itu di ditu ku cainya. Halik siap. Naonan siap baik itu. Naon sih dulu Pupilun? Sim, hajar Sim. Terus. Siap ah. Siap itu lun. Yang dikumakeun ku aing. Siap teh. Sim. Udah Sim. Udah. Naon sih maneh belum dia? Maneh keur naon mencetan si Pace. Hajar deh Sim, budang Sim, hajar. Naon sih jaga kead hajar wae. Sim, nah itu tadi Naon ka dieu? Ieu maneh naon mencetan si Pace. Eueuh mah dieu teh anu si dulo.
Tadi mah pasti belum posisi pace di luhur ke layangan anak tangkal. Ya, mang, sebenarnya mah kieu tadi teh nya. Amang teh hilang ingatan. Digawean ke si Pace, kita mencetan, kita ngalapung si emak deui kawaniana. Goblok si pace. Kamana ayeuna ceuy kita? Ulang tengah si pacena. Ayo, Ulah ditu ayo. juga no. Mang, si Pace mang teu modal mang. Mana? Itu tuh. Oh, kudu kumahakeun atuh sih, Mat. Sok lo kumakeun ayeuna si pace. Urang alungan merecona ya. Mana mau tuh mereka? Aya ieu kebenaran urang mawa. Heeh sok. Goyang. Ampun bang, ampun. Aduh. Ya emang ampun banget tuh bang. Aduh. Terus bang. Ayo saya jangan kan. Ayo naon bang, kita kudu modal bang. Oh, ka dieu. Kira bang, kira mau mencuri calama. Ayo naon bang. Ayo naon bang. Iya, seteh. Mau hilang ingatan bang. Iya bang. Oh, aduh sia. Bang. Aing ini taman setan sia teh. Mang euy, aduh, juga teh hilang ingatan tadi di mana bang euy. Kita talapung lanceuk aing sia teh. Aing kena sia di talapung ampun bang euy. Aduh. Bawa dulu. Ampun bang euy. Ampun bang euy. Tuh, kalian dulu. Geus mang, urang nalian heula ieu mang. Heuh, sok kalian dulu kuat. Aduh. Aduh, kalian. Aduh. Ampun bang, ampun. Aduh. Aduh, ampun bang. Cuk, awas cuk bang. Wah, balik kita awas, cuk bang. Balik kan. Aduh. Mak, tolong, mak. Tolong bisa teh. Ampun bang. Naon ieu bang? Aduh. Bang, ampun bang. Ampun bang. Naon ieu bang? Bang, naon ieu bang? Bang, naon ieu bang? Bang. Aduh, gelo, si Kosim, jahat gitu aing di perconan yang caduk, aduh, si Aldi, aduh.